Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah wa ba'du. Para jamaah anu mulia oge sakumna, dulur-dulur muslimin muslimat di mana bae ayana, khususna anu kagungan acara dulur urang sadayana nyaeta Ibu Hajah Empong Haji Abdul Rashid, Binararaga ngisi walimatun nikah putrina Ibu Hajah Empong, yakni putrina almarhum Bapak Haji Amin, yakni Neng Iklima anu tadi enjing parantos dilaksanakan akad pernikahan anak sareng Yang Dian Herdiana. Anu mana urang sadayana ayeuna ngariung di samping urang sejami lari ilmu anu diparentahkeun ku Allah oge hadir dina majelis zikir, majelis sholawat, pujian-pujian ka junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oge urang sadayana sasarengan ngariung teh urang ngadua tur ngaduakeun, ngadua ke urang sadayana, ngaduakeun keur nu sejena, wabil khusus kanggo panganten baru anu mana panganten baru sangat-sangat ngabutuhkeun kana doa tipada muslim, oge ngabutuhkeun arahan-arahan, nasehat-nasehat, ngabutuhkeun piwuruk-piwuruk boh tina sisi ilmu agama, boh tina sisi ilmu kamaslahatan hirup. Karena rumah tangga sanes ukur kanikmatan dina berhubungan antara suami istri semata, anu diudag ku urang sadayana sebagai hamba-hamba Allah. Nanging sagedengan teu eta dina rumah tangga tangtu urang bakal mayunan mangpirang-pirang permasalahan hirup anu teu aya dina alam lalagasan, hanya kapanggih dina alam rumah tangga. Anu permasalahanana jauh langkung abot tibatan permasalahan dina lalagasan.
tapi buah na oge langkung tohaga pohara tina buah nu diraih ku jalma-jalma dina alam lalagasan ku Allah disaimbangkeun. Matak ganjaran anu rumah tangga jauh leuwih gede tibatan ganjaran ibadah nu lalagasan. Sarokaat ti jalma anu rumah tangga eta minimal 70 rakaateun bandingan ya ti jalma anu lalagasan. Karena abotna berbagai permasalahan anu kedah disinghareupan, kedah disikapi kusakur jalma dina alam rumah tangga. Karena tanggung jawab anu ku Allah dibebankeun ka hamba-hambana dina alam rumah tangga eta jadi berlipat-lipat. Keur lalagasan mah tanggung jawab teh sorangan, tapi geus rumah tangga mah aya tanggung jawab nu sejen. Caroge boga tanggung jawab menjadi bojo. Bojo ge sarua boga tanggung jawab menjadi caroge. Terus gaduh putra gaduh tanggung jawab anu jadi anak. Anak ge sarua boga tanggung jawab anu jadi ibu ramah. Malah disakedik sabada rumah tangga kabutuhkeun ka pembantu anu tanggung jawabna nambahan. Oge tambah deui tanggung jawab teh jeung mertua jeung minantu. Oge dulur-dulur ti pihak bojo ti pihak caroge. Ieu adalah sebagai tambahan-tambahan tanggung jawab dina hirup. Maka tangtu ngurasna kana pikiran oge nambahan. Tangtu ngurasna kana tanaga nambahan, tangtu ngurasna kana harta ge nambahan. Matak ganjaran ge nambahan langkung ageung. Maka dina ajaran Allah Ta'ala di mana rek rumah tangga teh wa Allah diajarkeun kudu milih. Milih naon nu dimaksud nyaeta milih jalma-jalma nu boga kriteria anu bisa beh dituna mampu ngajalankeun tanggung jawabna secara sempurna. Beh dieuna minimal bisa ngaringankeun beban-beban nu pokok.
Ieu pilihan ya. Itu diajarkan pilihan teh ku Allah. Mawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masihan gambaran ka urang bahwa ketika orang rek nikah teh kudu ningali kriteria sababaraha kriteria di mana rek nikah teh alias rek ngajadikeun seseorang sebagai partner hirup urang anu siap bertanggung jawab ngajalankeun sagala kawajiban-kawajibanana dina kahirupan anu bisa ngadorong kana pencapaian target. Naon ari pencapaian target? Pencapaian target teh adalah keselamatan, kabagjaan, kamuliaan anu abadi di surga. Haye pencapaian target. Keselamatan, kabagjaan, kamuliaan di akhirat. Ieu target ieu. Lamun teu nepi ka dinya, urang teu nepi kana target. Di dunia senang, di akhirat sedih, ya, teu nepi kana target. Di dunia untung, di akhirat rugi, teu nepi kana target. Di dunia mulia, di akhirat hina, teu nepi kana target. Di dunia bagja, di akhirat cilaka, teu nepi kana target. Target teh salamet bagja mulia di dunia nepi ka akhirat. Matak sering dibahas ku Buya bahwa target jalma-jalma nu beriman dina rumah tangga lain sekedar samawa. Samawa teh sakinah mawaddah warohmah. Bisa tentrem ayem sakinah teh kitu. Bisa saling pika cinta, bisa saling pika deudeuh mawaddah warohmah teh kitu. Ya. Nah, ieu lain target anu utama lain. Samawa teh. Catat ieu ku urang. Target urang mah adalah bisa ngaraih kasalamatan, kabagjaan jeung kamuliaan teh ti dunya nepi ka akhirat. Ari sakadar samawa wungkul mah jelema nu teu beriman ge bisa ngaraih. Samawa wungkul mah sato hewan ge dibere ku pangeran. Samawa wungkul mah setan ge dibere ku pangeran. Ngan palebah kasalamatan, kabagjaan, kamuliaan di akhirat teh dibere. Angin jalma-jalma anu iman jeung nu takwa ka Allah. Maka iman jeung takwa ieu kudu diutamakeun ku urang dina hirup, imma urang keur nyorangan wa imma urang keur dina jero rumah tangga. Saha jalma anu bakal hirupna iman jeung takwa tuluy manehanana nyorangan hirupna nepi ka maotna, maka eta jalma meunang kasalamatan, kabagjaan, kamuliaan anu hakiki tur abadi. Tuluy di mana manehanana rumah tangga di dunyana
maka dina jero rumah tanggana oge manehanana bakal menang kasalamatan, kabagjaan, kamuliaan anu hakiki tur abadi. Sabab bahan pokok keur ngaraih kasalamatan, kabagjaan, kamuliaan anu hakiki tur abadi mah ngan ukur iman jeung katakwaan. Sajalma anu teu ngabogaan iman jeung katakwaan dina hirupna rek nyorangan rek rumah tangga, maka manehanana moal bisa ngaraih kasalamatan, kabagjaan, kamuliaan anu abadi nu hakiki. Maka ngawangun iman, ngawangun katakwaan ieu kudu jadi garapan hirup anu paling utama. Ti budak kudu dididik keimanan jeung katakwaan. Sangkan naon sangkan salamet bagja mulia anu hakiki tur abadi. Sabada eta iman jeung takwa kakarap garap faktor-faktor penyebab secara lahiriah keur ngaraih kasalamatan, kabagjaan, kamuliaan secara real, secara lahiriah. Naon? Wangun kasehatan dina hirup, kajag-jagan. Naon bae sabab-sabab sehat, sabab-sabab kajag-jagan kudu digarap ku urang. Jauhan ku urang ya, hal-hal anu matak jadi penyakit, anu matak jadi lemah, anu matak leuleus ya. Jadi dia dibahas ieu ku ahli-ahli kesehatan. Jadinya kudu aya istirahat nu cukup ya, kudu aya olahraga, jadinya kudu aya pola makan minum sehat gitu kan. Nah, ieu faktor-faktor penyebab ya kasalamatan, kabagjaan dina hirup ieu sehat. Sehat teh mahal. Dina agama diajarkeun susuci nyaeta meh sehat, diajarkeun wudu, diajarkeun adus meh sehat, diajarkeun susuci tina najis, tina hadas meh sehat, susuci tina kokotor-kokotor meh sehat, diajarkeun ngeuretan kuku ya, unggal poe Kemis sakali atawa poe Jumaah isuk-isuk atawa poe Senin dina jero 7 dinten sakali meh sehat. Diajarkeun urang meresihan bulu kelek ya, meresihan bulu seputar farji ya, ulah nepi ka leuwih tina 40 poe eta teh seputar farji teh dipake ngendog setan cenah, mata jadi penyakit. Meh naon meh sehat ngadudutan bulu kelek. Meh sehat kayaknya seputar parji ya, kudu di korek ya, lalaki kudu dicabutan awewe teu mampu korek we teu mampu sarua jeung lalaki. Meh naon? Meh sehat. Kumis didaung
ulah ngalangkungan bebereumna lamai anu luhur ieu meh sehat ya. Naon sabab karena ieu hawa ya ieu angin teu salilana bersih tina bakteri. Terkadangan angin teh mawa bakteri ieu teh udara. Tuluy nempel karena awak urang dibawa ku kesang. Tuluy nyangsang dina bulu kelek, nyangsang dina bulu seputar parji, nyangsang dina kumis, dina janggot. Urang digawe teu sakur nu dicabak ku urang teh sehat terbebas tina bakteri. Boleh jadi nu dicabak ku urang teh ngandung bakteri nyangsang dina hanapeun kuku. Ku Allah Ta'ala urang diwarah, ku Rasul urang dididik. Sangkan urang mersihan ya kuku ulah ayaan ieu ya sok dikeretan kuku teh supaya naon supaya keur meminimalisir kemungkinan eta di mana eueuh kuku tuh nya geus dikeretan cobak-cabak teh urang teu hariwang nyangsang di hanapeun kuku nu nyangsang dina kumis dipotong. Bila mana urang ngaleueut amun aya kumis panjang teuing pan tungtung kumis heula nu keuna kana cai teh. Laras. Ai kitu mah dikeureut moal. Da asup tah lamun aya di dieu bakteri oge moal keuna kana cai sehingga ieu cai jadi bakterian ya moal. Ai kitu mah dikeureut kan aman cai teh. Di mana di cabutan bulu kelek maka aman ieu kelek urang tina kaserang ku bakteri. Di mana dibersihan bulu di seputar farji maka aman seputar farji. Jeung anggota badan di dieu ya dina pinggul ieu aman tina serangan bakteri. Sementara panangan teh ya ieu teh alat anu sangat diperlukeun pisan dina hirup. Sampean ieu anggota anu sangat diperlukeun dina hirup. Farji komo meureun ibunya. Kenanya ka ibu ieu mah. Daek itu boga salaki kasep eueuh. Tapi tuluikeun lain eueuh gitu kan hees wae ge embung. Laras ibu, laras. Ya, mending kene ganti deui. Mending ganti deui we, kan? Tong boro eueuhan, ya. Bet hees wae ge, ya, teu hudang-hudang. Dituker tambahkeun. Kade ya lalaki kade ya. Lah atoh maneh. Da lain bang-bang awak wungkul nu diperlukeun teh. Ade. Tah ajaran Islam dugi ka mendetil kitu. Masya Allah. Bersihan ieu bulu kelek, bisi nyangsang ieu bakteri dina kelek nu dibawa ku angin tuluy yang kana awak urang dibawa ku karinget urang nyangsang di dieu pan dina bulu mah nyangsang ai dibersihkan mah pan aman kulu pamegat kudu dikeureut disunatan naon sababna apaan eta teh cai kahampangan teh sesana teh bisa jadi penyakit keur urang lalaki penyakit keur awewe karena rahim awewe tuh agama mah nepi ka kitu tah ngajarkeun teh
Dididik urang teh kudu rajin ibadah, dididik minimal kudu rajin wudu. Sabab rata-rata lalaki nu katemong anggota teh nyaeta anggota nu diwasuh dina wudu teh, rarai, mastaka, panangan, sampean, cepil gitu kan. Bersihan ku urang waos, paham urang ku kekemes, ku siwak ayeuna memberi tambahan ku sikat gigi ya, ulah ngalap cukup ku sikat gigi wungkul jeung odol kade, sabab siwak mah aya khasiatan. Walaupun tina sisi pasunatan bisa gugur tong boromah ku sikat gigi cek paribasa, ku curugke bisa gugur, ku kumur ku curug digitu tah, gigi teh dibersihan bisa gugur pasunatan ala kadar eta mah ngugurkeun pasunatan. Tapi lamun kaafdolan kautamaan ya eta teu cukup ku sikat gigi odol wungkul, tapi dina siwak eta aya berkahan, dina siwak aya zat anu eueuh dina odol kan, nu eueuh dina sikat gigi. Pek make sikat gigi gitu kan, alus we make odol alus ya, jadi fresh ya, naon baham urang jadi wangi. Memang ajaran agama, ajaran kawangian teh. Nah, ini ulah nganafikeun kana siwak, karena dina siwak aya naon, aya khasiat nu eueuh dina odol. Bersihan mangambung kedah dibersihankan dina abdas teh sate acan ngawasuh rarai teh apa meresihan panangan, terus meresihan panangan ke alat dengan nyanak cai supaya cai tetap bersih. Lamun panangan kotor nyanak cai lajeng dia aurkeun kana rarai jadi nyebarkeun kokotor kena, nyebarkeun bakteri. Tapi sate acan abdas teh bersihan heula langkung ti payun panangan. Terus kitu nembe kakemes bersihan heula ku urang waos baham urang. Tuluy bersihan naon? Pangambung, bersihan pangambung. Teu. Tos kitu nembe ku urang ngabersihan rarai. Carana dina abdas dina ngebak kudah digosok-gosok. Kudu 3 kali ngawasuhna oge. Supaya ulah nempel di dia keringat anu matak bahaya ya, si aya keringat anu kasangsangan bakteri teh, tuluy daki-daki, tuluy kulit mati cek bari bahasana ayeuna mah kulit mati digosok-gosok mah bersih. Tah cara hayang sehat ya, kelaanan sing bener we wudu jeung sing minang wudu. Beda jelema anu bener wuduna minang wuduna beda. Wajahna cahayaan, pananganna cahayaan, malah cahaya ieu engke mah dikubur ngagebrai siga lampu. Jadi alam kubur urang teh caang. Engke teh cenah di akhirat ngaliwatan siratal mustaqim teh poek eta teh. Kayak kacaangan kenah cenah ku cahaya tina anggota wudu. Lamun wuduna bener dan di dunia dia bakal beda. Sebab cahaya tina wudu mah barokahan, auraan. Aya nur, aya aura tina wudu mah. Sebab aura tina iman, keyakinan, aura tina Islam. Aura tina ihsan. Beda jeung ukur mandi we wungkul. Tuli make wedak atau make naon, make up dan sebagainya, walaupun glowing, masarwa glowing tina hasil wudu nu bener jeung glowing tina make up, masarwa kita dikubur nu glowing tina make up wungkul mah poek we angar we poek. Teu matak jadi lampu kete, tapi lamun glowingna ku cai wudu
cangke teh najan kulitna hideung gitu kan, tapi bisa ngaluarkeun cahaya. Catat ya, catat. Allah, komoda mau ditambahan rajin sholat, tambahan rajin sholat wengi. Salah sawios ya tanda jelema rajin sholat wengi teh cenah sok mancar cahaya na aura na. Jadi siang hari bakal katingali jelema anu sok sholat wengi mah. Bakal katingali beda jeung jelema anu tara sholat penting. Hudang mah hudang ngan lain sholat. Iya mah maksudnya sholat ya. Tah gitu. Ya ajaran Islam nepi ka mendetail kitu tah. Kudu digosok-gosok 3 kali. Sekali geus digosok-gosok kitu sadaya anggota wudhu. Banjur deui ka 2 kali, pan kapalidkeun tuh kan. Gosok-gosok deui sabada ka 2 kali teh, 2 kali teh. Terus kitu banjur deui ka 3 kali, gosok-gosok deui subhanallah terus bersih nu ka 3 kali teh, banjuran ka 3 kali teh. Ya, hatina terbebas lah ai 3 kali mah. Subhanallah, panangan kitu sampean kitu. Nah, mastaka ge kitu. Mastaka teh lain ukur sakitu tah, tek lain. Tapi diteulkeun, dibulak-balik ka ditu ka dieu. Disarap-sarap ya. Tinggali. Ka dieu tinggali. Kita diteulkeun. Karena di dieu teh kan aya saraf. Teulkeun urang. Teulkeun. Jeung sadayana seger. Dari jeung kieu. Ari wudu teh gitu kan kudu kabehanana. Ya. Walaupun sah saleutik ge sah. Pan urang lain hayang sampurna, tangke sakur nu kacayan ku cai wudu teh jadi cahaya ieu teh saw ukuran rambut urang. Lamun saeutik mah sakieu cahayaana teh. Mun kabehanana kabeh ke cahaya. Sami dina marsihan cepil oge, jalebetna ieuna tuh, pangkerna jerona teh dikorek gitu tuh, gitu kan? Tuh, diremas-remas. Sabab aya saraf kuping di dieu, mesehat. Geuning ayeuna mah aya pengobatan teh di kitu-kitu tah. Padahal mun maneh teh wudu sing baleng. Beureun teu kudu maneh mayar duit ngahaja sina diremas-remas ceuli maneh ku maneh padahal mah teu kudu mayar duit. Nya. Dina sampean diselak-selak. Tuh, kucingir. Teu tinggal itu. Kucing irinya tuh itu dikitukeun tuh ya tuh dikitu tuh pan ayeuna aya pengobatan totok ieu ditotok ieu teh mun maneh wudu teh sing balek teu kudu make ditotok-totok padahal kucingir unggal wudu dikitu-kitu teh tadi kan aya sarapan cenah di dieu teh nya heuh teh kumaha dikitu-kitu dina wudu teh da teu bener teh wuduna ur geus sah nama sah eta oge ngan moal meunang ka sampurna kartos henteu awewe dititah ditutupan yeuna mastakana lalaki disunatkeun sunat teu wajib eta oge nutupan sirah di kopeah teh teu wajib sunat ya alias bonus ganjaran meh naon ieu teh meh terjaga tina naon kebul-kebul nu ngandung bakteri mun urang ayeuna bubudugul kieu di mana aya kebul nu mawa bakteri ka dieu kaserang otak matak lolobana nu kaserang panyawat otak anu kebiasaan ana hari-harina tara ditutupan masakan
Singkar tas ya. Oh, gitu kan? Kartin teh. Nah, awewe naon pangna kudu ditutupan leuwih tibatan lalaki, pan awewe mah dangdangan lalaki. Pan awewe mah kudu leuwih terjaga sabab awewe mah rek boga anak, awewe mah rek boga turunan, ngurus anak, ya. Mata awewe mah kesehatan anak harus lebih ketat. Mata awewe mah ditutup kabeh supaya meminimalisir terserang bakteri melalui naon ya udara ieu leuwih terjaga. Buktina geuningan urang kamari zaman naon zaman Covid marake masker. Buktina dokter-dokter ayeuna orang-orang anu belajar ilmu kesehatan itu kan marake masker hayang naon di masker teh. Jadi masker teh cenah ameh terjaga tina naon sabab anu ngaji ilmu kesehatan mah nyahoeun yen udara teh teu sadayana bersih. Terkadang udara teh di dieu teh ngandung panyakit-panyakit nu sebarkeun tina hawa. Kan? Hawa jelema teh aya nu panyakitan, nafasna teh aya nu panyakitan. Akhirna di dieu teh pinuh ku panyakit. Can tina efek naon nurun sejena lain nu ti jelema gitu kan, ti sato hewan seperti tina haseup-haseup kendaraan, tina kimia, obat kimia dan sebagainya. Saeutik anu jelema boga panyakit tina udara, lain tina kontak jeung papada jelema, lain tina kontak jeung sato hewan, tapi manehanana gering tina sabab ngahirup udara. Kulitna jadi rusak tina sabab kena ku udara, anu udara ieu sabenerna mah geus ngandung panyakit. Nya kena kana wajah, akhirna wajahna rusak. Akhirna leungeunna rusak. Kan ayeuna mah loba panyakit teh lain tina kontak jeung jelema. Malah kan baheula mah sok kapikir teh tina cai kotor cenah. Osok jadi penyakit ateul teh ayeuna mah henteu. Da ayeuna mah loba penyakit anu ngakibatkeun ateul teh tina udara. Caina mah bersih, barang dipariksa ku dokter cai nu dipake bersih. Tapi naha ieu jalma kakeunaan penyakit kulit si horeng tina udara. Teu mata geuningan di masker. Leres henteu? Padahal awewe dina ajaran Islam mah nu ti baheula keneh sina ditutup wajahna teh. Naon teh eta teh mun ayeuna mah masker. Nu disebut cadar teh ayeuna teh masker. Awewe mah supaya leuwih terjaga karena awewe mah jeung boga turunan. Awewe mah jeung ngurus budak hari-harina. Teu. Beda jeung lalaki da meureuneuh lalaki mah. Wah nu ngajuru nya, jarang ngasuh budak lalaki mah kitu. Tapi sayang nyaho hikmah tina cadar teh kitu, ya. Kenging upami abdi di cadarna teh ku masker meunang. Salah satu fungsi cadar teh nyaeta keur ngajagaan ulah nepi ka keuna ku bakteri nu dibawa ku udara atawa terikna panon poe anu maruksak kulit sabab awewe mah dangdanan lalaki. Jadi kulitna teh selalu glowing kenna teh. Alus we da ditutupan wae gitu kan. Beda jeung anu kapan terang wae ku panon poe beda. Ai kapan terang ku panon poe isuk-isuk mah kan vitamin eta mah. Tapi lamun kapan terang unggal poe nepi ka sore, apa eta teh bisa kolot memeh kolot. Bisa kolot memeh kolot. Eces henteu? Tah kitu. Ayeuna loba nu ngamasalahkeun cadar, toh dimasalahkeun cadar mah geuning. Loba ayeuna di rumah sakit ge marake ieu, marake masker.
tapi saya nyaho salah satu fungsinya teh gitu. Nah gitu. Atau gitu mah lalaki ge tiasa lalaki ge hade ayeuna mah sepakat cek pamarentah cek dokter rek lalaki rek awewe rek kolot rek budak mun make masker hade bener teu cuk sararea ayeuna mah kitu tuh ayeuna mah atuh da geus loba karuksakan ayeuna mah termasuk dina udara teh geus raruksa. Nah. Terus geuningan lalaki di samping kopeah teh disunatkeun make sorbanna dibeulitkeun kana kopeah ya tuh kopeah heula ya geus kopeah kakarak di sorban kitu tuh. Tuh kan kieu teh jadi genah kabeungkeut teh sirah teh genah ieu jadi lebih aman pan ayeuna geuningan mun init-initan kana motor kudu make helm ajaran Islam mah geus di helman di baheula ngan umat Islam lalaki tara narurut lamun narurut mah ieu teh heuk ayeuna tigeledug teh aman ieu teh kitu aman tigeledug teh moal kena geger otak moal gitu kan di awal keneh di baheula di zaman Rasul geus diajarkeun kieu para sahabat Nabi ngarangos sorban kieu sadayana para tabiin nganggo kieu tabi nganggo kieu ngan saha nu bedegong urang nu bedegong mah nah atuh henteu akhirna teh dijadikeun ti beubeut cenah geger otak nyebongan maneh coba mun make sorban tigeledug teh gitu kan teu naon gitu tah kitu bongan maneh atuh eta mah ya nah atuh dibudugul nah atuh teh disorban gitu tuh jadi anu salah urang da agama mah geus ngajarkeun nu sampurna jadi kesampurnaan geus diajarkeun ngan urang tara ngamalkeun ajaran nepi ka sampurna gitu osok teh nepi ka sampurna udud bener teu jadi udud mah wah loba nu nepi kana sampurna udud mah nya kita udud sampurna gitu kan dah aing ngajalankeun ajaran Islam mah hese nepi kana sampurna ukur nepi ka sah ge geus untung. Masya Allah. Nya meh apal. Sebenarnya masalah urang. Da kitu. Salah urang. Ulah nganggap agama teu sampurna. Nah, urang anu teu ngajalankeun agama secara sampurna di mana terjadi ka urang ya berbagai kerugian tah urang kudu sadar nu salah teh urang lain agama teu sampurna urang teu ngajalankeun agama secara sampurna you understand how you do this crazy nah tah kitu kesehatan diajarkeun dina salat pan dina salat teh nepi ka diajarkeun urang teh eta teh olahraga salat teh salat matak sehat olahraga ya hate ya ku urang distabilkeun ku zikir ka Allah jadi tenang hate teh di mana hate geus tenang mah ieu meusi nghareupan kariweuh hirup oge moal matak jadi stres dah hatena tenang ku zikir ya tuluy ayeuna gerak badan aya gerak badan dina salat teh gitu kan gerak badan diangkat pandangan Allah gerak heuk tanagaan ku urang Allah
dina ruku tekenkeun tah si tuur urang teh heuk maca subhanallah minimal 3 kali subhana rabbiyal azim wa bihamdi beh dituna mah nepi ka 11 dedetkeun ku urang gerape di mana didedetkeun komorada di lamia eta teh matak jadi cager awak teh ya dina sujud nongeng kaluhur ya supaya nekuk tak ieu teueulkeun tarang gitu kan tak kitu teh supaya nekuk lajeng tikelkeun eta ramo suku supaya nekuk teh eta nekuk eta teh dina calik oke sami nekuk nya si naon ramo sampean nu beulah katuhu dina calik ya boh dina calik anu naon calik biasa di mana urang tos sujud lajeng calik atawa calik dina tasyahud awal atawa calik dina tasyahud akhir ditekukeun si ramo sampean belah katuhu dina sujudna sadaya ramona ditekukeun sadaya ramona dina sujudna teh eta teh nekuk kitu teh ngabatek saraf dibatek saraf teh nyata meh cager komo mun salatna dililaan komo lamun salatna dilobaan mata jalma-jalma anu loba salatna nu alus salatna tuh jarang kadenge ku urang kasarang ku panyakit nu ararane urang nguping Kangjeng Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul ali dugi ka 1000 rakaat sawengi salatna urang nguping Imam Syafi'i ratusan rakaat ungalungi siangna kitu ya pan urang mah untung-untungan pardu ge mun bisa salat fardu wungkul teu make qobliyah ba'diyah eueuh witir eueuh duha eueuh tahajud geus untung sakitu oge hampir mogok sakitu oge aduh padahal Allah Ta'ala nyareatkeun salat teh salah sawios ya fungsina teh meh cager pon kitu deui puasa meh cager puasa teh malah puasa nu pangadena teh puasa Nabi Daud sapoe gitu kan ke saum sapoe saum nah ketes terus keternya naon namina teh pencernaan urang teh bakal sehat ku kitu jadi saum teh lain matak gering matak cager dan matak gering mah loba teuing dahareun jeung camak brek sagala di dahar teu make aturan daharna ya ayeuna mah kimia di dahar tah karena dieu teuing teh aya naonan jerona teh nu cap kaki 3 alus keneh kaki 2 euy da buya mah tara nu karena dieu tara nu karena dieu teh tara bangsa anu minuman botol minuman nganggo ieu kan anu campur kimia dijauhan diusahakeun dijauhan ya make pengawet nu kada itu make pengembang ya gitu diusahakeun dijauhan bangsa pecin buya mah diusahakeun dijauhan diusahakeun dijauhan naon sababna apa ngakibatkeun gering ke walaupun lambat laun ayeuna mineng nginum anu memang ieu teh geus aya zat kimiaan atawa memang nu di kalengan ya eta teh kan tina bahan kaleng eta teh lambat laun teh aya zat-zat anu gitu kan ngahiji jeung cai tuluy diinum ku urang tanyakeun ka dokter tong nanyakeun ka buya tanyakeun ka dokter memang eta teh sehat tanyakeun ka dokter tuh ya buya mah jarang ya aya disebut anti pisan teu pisan mah eta ge henteu ya ngan diusahakeun dijauhan
naon bae nu jadi faktor penyebab mata gering kudu dijauhan ku urang. Najan sifatna lambat laun, nu matak ngarugikeun kudu dijauhan ku urang, nu matak nyilakakeun kudu dijauhan ku urang. Keur nganyatakeun agama, yen agama diturunkeun teh la doror wala diror. Yen agama diturunkeun teh justru keur nyehatkeun hambana, keur nguatkeun hambana, keur nyalametkeun hambana, keur ngabagjakeun hambana, keur ngamuliakeun hambana, lain sabalikna kitu agama teh. Ketika urang jadi muslim, nah urang narima warna-warni karugian, warna-warni kacilakaan, kahinaan, penyakit, tah ulah nyalahkeun agama, tapi salahkeun diri urang. Kitunya salahkeun diri urang. Tuh, pangna urang kudu ngaji milari ilmu agama teh nyaeta keur bakal hirup urang meh cager, sabab dina agama teh aya nu matak nyageurkeun, nu matak ngajag-jageun, nu matak nyenangkeun, nu matak nyalametkeun, nu matak ngaluhurkeun darajat, nu matak diijabah doa, nu matak beh dituna mah ngasupkeun urang ka surga, mangihkeun urang jeung pangeran. Eta mah beh dituna. Moga-moga urang sing nepi ka dieu. Tuh, eces. Tah gitu sing eces ya, sing eces. Masya Allah. Ya. Allah matak dawuh Allah, watazawwadu fa inna khairazadi taqwa. Maraneh hirup teh kudu bebekelan. Ari panghade-hadena bekal teh takwa. Tah takwa teh panghade-hadena bekal. Naon takwa teh? Urang nganyahokeun heula kana ilmu panemu ti pangeran, geus kitu urang ngamalkeun eta ilmu. Eta teh bakal urang ngamalkeun ilmu teh nyaeta ngalakonan naon nu diparentahkeun ku pangeran, ngajauhan naon bae anu dilarang. Di mana geus bisa ngalakonan naon bae nu diparentahkeun ku pangeran, dina sakabeh parentah pangeran teh di dinya aya anu jadi sabab cager, aya nu jadi sabab kuat, aya nu jadi sabab cerdas, aya nu jadi sabab senang, aya nu jadi sabab tenang, aya nu jadi sabab aman, aya nu jadi sabab bunga, aya nu jadi sabab luhur darajat, aya nu jadi sabab warna-warni keuntungan dina naon, dina sakur parentah Allah ti mimiti nu fardu nepi ka sunat, nepi ka di mana ku urang dijalankeun kabehanana secara sempurna, maka beunang sakabeh rahasia hikmah faidah jeung manfaat tina eta agama di dunia jeung di akhirat. Maka beunang nadak mun hayang beunang kabeh nya amalkeun kabeh nu farduna nu sunat mah sampurnakeun ku urang dina ngamalkeunana, beunang gerak ku urang. Eces. Nah gitu, geus eces mah. Geus eces mah ya, tong lila teuing karunya panganten. Ieu mah syarat we nya, da ari hayang anggeus mah kudu ngaji, hayang anggeus mah. Ulah eureun ngaji ka ulama, ari hayang anggeus mah nya. Gitu. Sakitu ge moga-moga sing manfaat. Urang doakeun ku urang moga-moga panganten baru oge nu bari oge sing abadi. Nepi ka surga pinuh ku kanikmatan, pinuh ku kabahagiaan, kasalamatan, kabagjaan jeung kamulyaan di dunyana jeung di akhiratna ya. Oge moga-moga urang doakeun ku urang dulur urang nu aya di Palestina, moga-moga sing kenging pitulung Allah sarengalna disalametkeun, dijayakeun oge. Moga-moga sakur anu jahat ya, anu ngadolimi ka dulur urang khususna di Palestina, umumna di mana bae di alam dunya, nu nyilakakeun, anu ngamusuhan, anu ngadolimi muslimin muslimat, ku Allah dihancurkeun sahancur-hancurna, ku Allah dihinakeun sahina-hinana, ku Allah Ta'ala dirugikeun sarugi-rugina, dibaruntakeun sabaruntak-baruntakna.
sakur nu ngadukung nage sarwa kalayan keagungan junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu. Oge khususna Sohibul Bait nyaita Ibu Hajah Popong sing disehatkeun ku Allah. Amin. Wa Haji Osid oge sami sing disehatkeun ku Allah. Sadaya pola putra putuna rudayanana salamina aya dina panangtayungan Allah. Ya, oge dihujanan kalayan rahmat keberkahan ti Allah pan kutideui urang sadayana. Wa bisirri asraril Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.